Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa deui jeung urang di channelna IP Al Fauji anu geus teu puguh acak-acakan teuing sagala aya we lah campur aduk gado-gado. Ayeuna urang dek nyieun tema. Naon tadi teh? Kode euy. Ngacak. Nyieun tema ngacak. Ngacapruk. Ngacapruk ka mana meuni? Ngacapruk ka mana meuni? Kode goblok. Kode goblok. Urang ayeuna kadatangan ku balad-balad urang di lembur Kadieu euy. Pur atuh kadareu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang ngobrol euy lah. Sok di dieu tah, di dieu. Mau kopi sorangan ada disuguhan ini dia mau euy. Alah anjing mau kopi sorangan euy. Assalamualaikum. Salamulah tuh, damang. Alhamdulillah damang. Iya hiji deui. Mangga calik. Urang ngacak. Urang ngacak euy. Tuan rumah mangga da mah nyariranya ieu mah nyanak teh. Abdi mah bari nyuhunkeun we. Tadi subuhan udah. Siap. Iya tuh di payun. Mangga. Dah, kela. Alah nikmat. Alah segernya. Kopi. Tah ayeuna urang eudeuh ngacak. Ngobrol ngacak tuh ka dieu we pokona malah. Deuk ngobrol ke naon, nya urang ngobrol we. Sok naon ngobrol naon, Bro? Ngobrol naon? Tadi sieu ka urang teh. Bucin we kaciri jomblona teh. Ari bucin teh naon, Cing? Bucin kan loba ayeuna euy di media ge. Maneh euy cenah naon maneh mah bucin gitu. Kadang-kadang kan si bucin eta teh aya anu resep aya nu henteu gitu kan. Naon sih artina bucin teh, Cing? Menurut maraneh? Eta sih ngomong. Cing wae naon bucin teh? Nah, gitu persepsi bucin teh kumaha gitu tah. Tadi ka urang naon? Nah, ya pada Maksudna naon urang bucin naon? ya jadi mun ieu malah sirik ka batur gitu. Abang manehna jomblo jadi nyarekan bucin. Wah, mana mah bucin. Mah nu ka aing jomblo teh. Iya jomblonya. Mana jomblo tadi nyarekan jomblo ngudu. Eta cuk urang mah. Jadi bucin teh meureun jang anu jang nu jaromlo heuh sakarang ngaledek bucin. Lamun anu payu tak anu jomblo kumaha ngaledekna? Kan ari geus puguh anjing si eta mah bucin euy cenah bucin anjing. Bercinta wae meureunnya cek kasarna mah kitu euy. Tah lamun anu payu jang nu jomblo kumaha tah sebutanana? Cek urang mau mekeun beungeut. Mekeun beungeut. Bahaya eta bahaya. Bahaya tah mah kasar euy. Tah atuh ayeuna naon hirup sirik ka batur mah jomblo. Bener. Hirup mah kudu santuy. Tah kitu kudu santuйnya, kudu nyantai. Ayeuna maraban henteu naon mah. Nah, bener. Sama bener ai tadi. Ngaledek we. Cing atuh teh ngasaan kopi teh. Entar regot. Eta rokona atuh kasihan aduh. Ngalah heuh sak tang rokok atuh. Rokok. Oh, tah, rokok tah. Nuhunnya itu terus di ampihan ngiring ya hujan. Ngiungan di luar. Jadi orang teh tadi teh sebenarnya udah nyieun konten euy keluar tapi ku sabab di luar hujan nya geus we di dieu ngacak anjing ngobrol aya ngobrol ngacakruk tah. Sok ngobrol naon deui atuh, Bang? Dek nanyakeun naon sok. Ieu we lah. Da dukun urang mah aslina. Da budak ngora makan kanu cinta wae tah. Jadi ngobrolkeun kanu cinta lah. Cinta sok atuh. Da urang mah geus kolot jadi tara cicintaan. Iya mah itu budak ngora nanya ka budak ngora. Dai kolot mah lain bercintaan, bercinta. Eta kolot mah. Ade oge. Geus jero. Kade sing ngenyot rokok sing awet-awet soalnya marahal ayeuna teh rokok teh. Aduh. Oh, si anjing teh. Rumah ayeuna 2020 mah 20.000. Anjing 20. Sempurna mil, heuh. Oh, selain kalangan alurang. Bako we. Geus moal kabeuli we nya. Nek eta teh-tehan di keuretan poe. Di poe we nya. Kayak bako. Sekalian we tuku maneh mah tiang listrik bakoan. Atuh teh nyedotna. Me awet. Pape teh kabeuli. hirup tong hirup 2000 teuing atuh.
can kenalkeun saurang-saurang kenalan heula tuh. Di Pali ditu sareng cek saha? Sareng Hadi si bad boy. Hadi si bad boy. Nah IG-na naon IG-na? Oh, Hadi Sadewa. Hadi Sadewa. Lari bakal aya kasep. Mangga Iya, abi mah biasa we Anwar Gibran lah. Anwar Gibran. Dinu IG-na mah aya da dihandap da Anwar Gibran Maulana. Asik. Kamari Mas Yogi cenah euy. Abi kamari kenalan cenah poho teu make singkat Yogi Saipullah. Ditanya ku aing teh euy naon cenah Yogi Saipullah tanya. Yogi kasep demi Allah cenah. Nah, eta mah kasar. Can kahuk. Bodor wae. Lajengkeun Akang. Ari abi mah sareng Samsul. Nah, IG-na teh di dieu Samsul Alipin. Samsul Alipin cenah teh buat kaum ukhti tah mangga dipilih. Masih tuh jomblo nya. Jomblo. Kayak ku abi di DM assalamualaikum ukhti. Nah, gitu. Sebenarnya orang kayak itu bingung ya, ini ngobrol naon gitu aja. Konsep itu ditulis jika batur kan batur menarulis heula nya. Nyeun konsepnya naon ngobrol teh. Direncanakeun. Ting dek ngobrol naon gitu udah soalnya cek urang tadi ge kan urang teh dek keluar nyieun konten nyieun konten ngacapruk oge tapi ku sawa di luar keur hujannya kapaksa di dia jadina teh ngurung deui ngabenguk deui anya. Siga lap ngalumuk. Ieu hari pengangguran hungkul mah karu dah. Gaji. Gede bati. Leuwih rudet tip pamajikan teh dibere duit. Lieur we pokona mah. Hayang nangkep di tajong. Jadi kumaha pengalaman Hadi tah seputar bercinta teh kamari teh? Hanya Da kusaba bucin gitu. Ai bucin teh nu kumaha heula gitu. Ai abi mah bobogohnya normal. Normalnya ngajajana. Gitu. Biasalah pemuda gitunya jalan-jalan. Hunting barudak ayeuna mah potret selfie. Heran teh cek batur nyebut bucin-bucin naon salah urang. Emang salah gitu mau ulin budak batur. Ngajajanan da teh salahnya normal. Bener teh salah da teu mentah heuh. Teu mentah di kamanehna jual ngaledek. Bucin kolot urang gitu. Teh nyarek bener ya. Jadi cing naon gitu masalahna maneh nu sok nyebut maneh mah budak bucin sok naon masalahna gitu sabudak bucin teh sok tulis di komentar eta meureun ceuk si Kang Hadi lain Kang Hadi AA Hadi meureun kitu jadi naon masalahna gitu bucin teh cing Anwar atuh kumaha masalahna eta teh kieu meureun aing mah urang teu ngarti bucin cenah si eta mah anjing bucin cenah Tuh, indah tengah, tiku zaman namanya. Ya, padahal mah bebas. Asasi we nya padahal mah nya bebas gitu ulah. Ayeuna ngomongkeun sieu mah anjing bucin, sieu mah jomblo padahal mah bebas we nya rek jomblo rek bucin oge. Da semua orang beda-beda pendapat lah gitu. Apel teu minta ongkos. Teu ngarugikeun batur. Teu boga duit lempang sorangan Jadi aneh, tapi intina malah meureun ulah saling ngaledek meureunnya kitunya. Tapi cek abi mah anu kaciri ku abi nu ngomong bucin gitu teh jelema nu teu mampu jomblo aku jomblo naon akut jomblo akut jadi marane lamun sok nyebut bucin teh jomblo akut naon nanti aku teh jadi aku padamu lain kronis kan teh aku lila teuing lain geus akaran tapi aya baheula ge eta teh stadiumna teh stadium obat teh gitu jadi lain pelet anu salahnya banget anu teu mampu jeung skill kurang eta tapi aya dongeng euy baheula oge manehna ke sarua jomblo anjing kacida jomblona teh manehna teh geus jomblo luar biasa cuman manehna teh tatanya lah gitunya orang kampung mageneun baheula masuk tatanya ka dukun sebutna teh kanu bisa gitu kan ka jelema pinter kusaha pinter manehna teh bodoh jadi nanyakeun ka jelema pinter da kesalahan kulantaran bodoh kan manehna nanyakeun ka jelema pinter cek jelema pinter eta teh cenah tapa euy dihanapeun tangkal ieu mucang tangkal beuring padahal nesok aya kuntai kuntai tapi cenah dibuligir dilakonan euy ku si eta teh apa anjing mawa cenah kemang 7 rupa jeung sabang saning biasa teuing naon lah kana baki susuguh nya susuguh jet apa anjing set semedi kieu ciga si Naruto anjing ninjutsu
jutsu kapohoan aja kapohoan saya teh hudang-hudang nepikeun ka sabaraha bulan gitunya nepikeun ka akaran kapangi ku tukang ngarit simang keur ngarit nah itu teh ciga jelema anjing itu geus kabeulit ku akar ieu mah mayit teh hirup keneh jual hese cangkat anjing alah ieu pae hese cangkat cenah abi pasti rambut dikoreh anjing akaran ka dieu eta meureunnya jomblo akun eta meureunnya disebut teh jadi akaran gitu kahana bisa lah di create ka dinya bisa. Ya cigana mau gitu we. Iya ciga tetangga bieu pas disebut jomblo aku cuma gebrik meja. God. Ciga nu kasina. Tetangga ieu mah. Geus ngobrol tetangga ieu mah. Anu caket. Si tetangga belah dieu, si belah ditu. Nu kalangan sabaraha kabupaten tetanggana. Nah, jadi cing sok pesan-pesana tuh karena kamera dihareup mumpung boga kamera aing lumayan lah nanganyuk oge. Jadi pesan jangan anu sok ngaromong bucin-bucin teh kumaha tah sok ti hadi heula lah. Iya. Cek urang keur marane sok ngomong bucin. Sok tadengekeun. Neangan lah tuh kegiatan nu lain tong ngomongkeun batur dosa. Bener. Emang bobogohan ya dosa, tapi dah aya jiwa muda mah kudu loba berkelana, geus kolot, bercerita ka budak, bohna teh eta teh goreng. Pinter anjir. Jadi mana? Pokoknya mah maneh keur maraneh lah. Omekeun hirup sorangan, ulah ngurus hirup batur. Hirup sorangan ge pabalata komo nguruskeun hirup batur. Bener euy. Bener. Penting mah nikmati we gitunya selama tidak merugikan mah Hirup mah kudu enjoy santai. Sopan. Tah meureun geus nya sakitu obrolan urang-urang meureun ngacak-ngacak. Naon tadi teh? Ngacak ngobrol. Naon euy poho deui anjing. Ngacap ka mana meuni. Ngacap ru ka mana meuni eta. Geus sakitu heula meureun euy urang ngacap ru ka mana meuni meureun ke aya season kaduana urang de konsisten tina obrolan-obrolan ieu meureun ka hareupna tapi tong poho subscribe. Da ieu mah obrolanana teu anfaedah ulah di-subscribe ketang lah. Unfollow we tong kagok atawa dislike umat soalna ieu mah teu anfaedah. Bejaan dislike we. Ulah nge-like. Tapi lonceng kudu hurung nya nuhun anu geus nonton nepikeun ka beak nepikeun ka cacap sok engke komen we hayang ngobrolkeun naonnya han ulah ngobrolkeun harga sembako aing cara apa Lain ngomong ngobrolkeun hutang malah ulah. Pokona bye lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.